Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 28. Jauharatut Tauhid. Halaman 28, Mbak. Halaman 28. Tajid bihi sun'an badi al-hikami walakin bihi koma dalilul adami. Yandi tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi koma dalilul adami. Wa kullu ma jaza alaihil adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Tilu bait, tilu bait. Wa busirul imanu bitasdiqi wa nutku fihil khulpu bitahqiqi. Tajid bihi syun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami wa kullu ma jaza alaihi adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu wa fusiral imanu bitasdiqi wa nutku bihil huquq wa fusiral imanu
Bismillahirrahmanirrahim. Tajid. Tajid. Kala. Oh. Tajid dalna disukunkeun. Tajid teh disukunkeun dalna kunaon teh disukunkeun nyaeta jawab amar. Fiil mudhari baris tungtungna disukunkeun di mana-mana ngajawab tina amar. Tah tina di dieu ya tina halaman 27. Fandur, undur. Nah. Dina Alfiah dicarioskeun. Fiil mudhari sukun paeh tungtung kulantaran aya harap tukang ngajajemkeun. Sanes aya harap tukang ngajajemkeun aya amil nu ngajajemkeun, aya tukang anu ngamaehkeun. Amil tukang ngamaehkeun teh aya kana fiil mudhari hiji jeung kana fiil mudhari dua. Ieu teh termasuk dijajemkeun ku amil jawazim ku amil jazim dina fiil mudhari hiji dina lafaz undur kali dieu. Nu matak dijawab ku tajid. Kada sukun eta. Nu mawe logatna make maka. Tajid maka bakal manggihan anjeun tuh. Asalna mah tajidu. Sabab jawab tina amar ari jawab amar jeung jawab nahyi eta teh kudu disukunkeun barisna. Sok sanajan fiil mudhari. Tajid maka bakal manggihan anjeun bihi ku atanapi kalawan nazr. Kalawan nazru kapungkur geuning aya ti dieu ya tah. Ningali teh munadzarah. Amali kabahas dina Sanusi nya. Di dieu aya ma'rifatullah nadr heula. Saur Imam Asy'ari mah ma'rifat heula. Sama sami keneh kan beda kan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu antara wahyu sareng akal, akal sareng wahyu seimbang. Dari Mu'tazilah mah ngan ulah nyalahkeun batur arisi. Naon sababna buating batur nu bener. Akal wae qadariyah akal. Jabariyah mah terlalu kumaha Allah balas pasrah, tapi memang kepasrahan itu seutuhnya. Model hikam dina hikam itu kepasrahan seutuhnya kepada Allah, tapi bukan Jabariyah. Hikam itu seimbang antara akal sareng wahyu. Tajid maka bakal manggihan anjeun bihi kalawan nadr syun'an kana naon kapungkur eta kana dadamelan. Syun'an kana dadamelan badi al hikami. Sun'an dijabarkeun da jadi maf'ul bih badi'a
al-hikami eta teh naat tina sunan badi al-hikami anu ararane hikmahna ningali kaluhur bet biru asik eta teh tungtung paningali urang nah jadi setting ku Allah biru mah tepati serap tepati ngabeleg pek ayeuna unga dinten komo keur panas ereng-erengan hidung ngabeleg di luhur asa palaur langit parana langit berwarna biru langit berwarna hitam dan dina puisi ge teu aya bahasa langit hitam osoknya langit biru di mana-mana langit hitam mah biasanya keur kelabu jeung hate-hatena biru lah langit mah ningali kahanap laut betanan omakna maju bae pek samenit beureun mangrek caah asik ka dieu eta teh ararane hikmahna walakin tetapina bihi kalawan itu alam kalawan ieu alam koma ngadeg berdiri atuh ngadeg muncul naon dalilul adami koma fi'il madi fa'ilna nyaeta dalilul adami dalil atau argumen kana bakal eueuhna itu alam wean deui naon dalilul adami dalil atanapi hujah atanapi argumen karena bakal eueuhna itu alam alam tadina teu aya jadi aya engke bakal eueuh deui benten sareng Allah nu nyiptakeunana ti heula teu aya mimitina terus pandeuri teh itu tungna moal ruksak wa kullu ma sareng ari saban-saban perkara wa kullu ma sareng ari saban-saban perkara jaza anu wenang itu perkara kela sanes terus gitu jaza teh kana kapan fiilnya fiil madi fa'ilna sanes perkara engke dipayun jaza anu wenang alaihi kana itu perkara naon ta eta fa'ilna naon al adamu eueuhna wa kullu ma sareng ari saban-saban perkara jaza anu wenang alaihi kana itu perkara naon al adamu eueuhna alaihi deui baik kana itu perkara teh qat'an tegasna pasti alaihi kana itu perkara qat'an tegasna pasti kapungkur eta ngalogatanana eta deui teh pindah oh etanya di mana khobar tina kullu eta yastahilu mustahil eta yastahilu mustahil naon al kidamu
kidamna atawa ti heulana. Naon al kidamu kidamna. Maksudna mah ayam asalna teu aya jadi aya terus teu aya deui, eta makhluk alam tuh. Buka wa pusiro sareng ditafsirkeun atanapi dijelaskeun. Wa pusiro sareng ditafsirkeun dijelaskeun. Naon kan wa pusiro teh fiil majhul berawalan di naon naibul fa'il tah. Naon al imanu iman bisyidqi kalawan tasdik atawa ngabenerkeun. Monya iman teh al imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Bitasdiki kalawan tasdik atawa ngabenerkeun. Wanutku sareng ari ngucapkeun kana dua kalimah syahadat panjang etanana logatna. Wanutku sareng ari ngucapkeun dua kalimah syahadat. Wanutku sareng ari ngucapkeun dua kalimah syahadat atawa wanutku sareng ari ngucapkeun kalimah syahadat dua anu bunyina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Eta al-khulfu ikhtilaf. Eta al-khulfu ikhtilaf. Ikhtilaf teh naon? Perbedaan pendapat. Bit tahqiqi kalawan nyata. Terus catat dina kertas atau dina buku. Ya penjelasanana dina bed tina halaman 28 28 30. Terutama penjelasan tina halaman 30. Ulama jumhur ulama atanapi ulama jumhur teh mayoritas. Naon mayoritas? Lolobana atawa seseueurna ulama, khususna ulama naon? Ulama tauhid, ahli tauhid. Ulangi, jumhur ulama atanapi ulama jumhur bisa anu naroskeun ari jumhur teh naon? Mayoritas. Ari mayoritas naon persamaanana? Lolobana atawa seseueur. Nah, koma tegasna al-as'ariyah gitu. Al-as'ariyah teh bangsa pengikut Imam Asy'ari. Seperti Syafi'i aya Syafi'iyah. Pengikutna Asy'ariyah. Sanes Hasyim Asy'ari mah paling dieu. Sok sanajan baheula. Ieu mah Imam Asy'ari benten deui ahli tauhid. Sanes urang Indonesia. Sareng al-Maturidiyah.
Ieu penjelasan di dia tina kalimat jumhur ulama dugi kana Asy'ariyah al-Maturidiyah paham teu maksud. Jadi kaseseueuranana ulama intina ulama ti aliran Asy'ariyah sareng Maturidiyah dalam kurung Ahlus Sunnah wal Jamaah sok atuh. Dalam kurung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah seseueurna. Koma nafsiran garis miring ngahartikeun garis miring ngajelaskeun nafsiran masalah iman titik menurut aranjeuna bahwa iman teh hartina titik dua hartina teh hartosna titik dua ngabenerkeun dalam kurung at-tasdiqu. Jadi iman teh cek aliran Ahlussunnah wal Jamaah seseueurna nyebatkeun ngabenerkeun at-tasdiq teh titik. Abu Hurairah pasaran mah dan tadi dijelaskan kieu sanes. Garis terus ari eusina tasdik ari eusina at-tasdiq ari eusina ngabenerkeun atuh kitu ari eusina tasdiq nyaeta baheula mah teu kaharti ieu tina masalah maca syahadat teu cukup ku maca syahadat ngumpul at-tasdiq ari eusina tasdiq atawa tasdiq nyaeta qabul sanes kubul qabul jeung iddian qabul sareng iddian taeta eusina tasdik eusina ngabenerkeun jadi nu disebut iman teh qabul sareng iddian tasdik nyata qabul jeung iddian titik iddian dal id alif dal ain nun ain alif nun iddian alif dal kangge tasdid iddian ain alif nun titik garis terus qabul hartina qabul di dia masalah qabul dina fikih qalbu eta masalah qabul din
ieu mah qabul upami hate kolbun qabul ya mah benten sareng kubul deui qabul hartina mangeran ka Allah. Ulangi, qabulnya eta kapan iman teh kuncina maca syahadat heula arsi memang gitu. Qabul hartina mangeran ka Allah jeung minabi ka Rasulillah jeung minabi ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jeung narima kana peraturanana jeung narima kana peraturan mana eta qabul. Kuncina iman urang teh mimitina maca syahadat 2 tadi teh qabul teh syahadat 2 berarti artina mangeran ka Allah jeung minabi ka Rasulillah jeung narima kana peraturanana. Titik garis terus alit deui. Ibdian ibdian hartosna kapungkur mah asa seueur nu ngaos teh nya mutaqaddim be teh beuki lesu biasana mah nu bertahan paling sabaraha rek diijazahan ku sim kuring ke di mana-mana tamat sangem teu diijazahan teh moal dipasihan sertifikat tapi sina maca lamun lulus tah ijab qabul sanes ijab qabul di dieu maksudna sanes ijab qabul dina masalah iman qabul sareng iddian sanes ijab qabul teu langsung sim kuring anu ngabingbing salira anu narima dibingbing tamat jauhar tauhid dikabulkeun diijab qabul nampi kana bimbingan sim kuring terus sim kuring nyerenkeun tah sakitu butos. Jadi di mana-mana engke jauhar tauhid titah maca teu tiasaeun teu bisa diijazah. Sertifikat itu hanya formalitas. Apa gunanya sertifikat kalau tidak bisa membaca kitab kuning upami di pesantren seperti hubungan sertifikat IT teh komputer gaduh coba kurungkeun komputer terus dijalankeun aplikasi Windows teh sistemna terus aplikasi Word, Excel, kolam elektek teu aya gunana anu dimaksa diijazahan teh ngaos teh kitu engke dina terakhir henteu sadaya pi urang maca ogenan saurang-saurang bet ka nomor saanu bet nomor anu cing baca jeung nadomanana tiasa ngalogatna ngajelaskeun lulus salira teh moal koso di Kang Kalungan wisuda moal siap ayo iddian hartosna ngaheueuhkeun teh nganyakeun kana yen nganyakeun ngabenerkeun sami iddian teh ngaheueuhkeun kana yen sanya-nyana Allah kana yen sanya-nyana Allah eta nu wajib diibadahan koma
sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta hiji jalmi utusan Allah titik sareng Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta hiji jalmi utusan Allah titik tegesna iman kana naon-naon idian teh bisi kurang lengkap nyaeta tegesna iman kana naon-naon anu perlu diimankeun saperti anu aya dina rukun iman anu genep cing sareng istri pamengget waler rukun iman aya sabaraha hiji iman urang leres deui iman ka Allah eta teh kudu qabul sareng iddian pangeulana kedah ma'rifat teh kudu apa sifat-sifat nu wajib di Allah. Kedua iman kana malaikatna Allah. Sabaraha malaikat? Seueur teu kaetang nu wajib dikawuningakeun aya 3 iman kitab aya sabaraha? Seueur. Hohon ta eta nu di menurut ulama aya 104 bahkan seueur anu wajib dikawuningakeun aya 4 uninga hiji-hijina padahal dina ujian sok aya ampun tahu grup band 17 penyanyinya siapa ditaros kitab nu wajib dikauningakeun aya sabaraha uninga sabaraha 4 kitab Jabur kasaha ibarat ari penyanyi band meni Arafah Toret Injil Al-Quran urang popoe kaopat iman kana aya sabaraha seueur wela anu wajib dikauningakeun aya kalima iman bakal atawa pasti kurang sok emut ampun lamun emut kana terjadina kiamat terakhir iman kana ieu langkah anu disapirakeun teh iman kana qada sareng qadar Allah kadang sok aral geus puguh sakitu buktina pangamung anu deme seperti sim kuring moal kosi diomean deui da geus kitu kodo jeung qadar Allah teh bade sae bade awon eta ti Gusti Allah. Contoh kieu leletikanana geus puguh nang tanur
pare sukan lamun musim hujan. Hari ditinggali deui anjing teh garundul kunaon? Ku keong. Eta kusaha dikitukeun? Gini sok aral urang. Sok ayeuna diajar tauhid mah lemesan we kadinya tah. Hikmahna eta ladang tanur pare sakitu manit sae. Nah mimitina mah ari anjingna teh jajan. Aya hikmahna aya teu? Aya hikmahna teh aya? Atuh aya hikmahna nguji kasabaran, nguji keimanan. Minggu kamari tahun kamari dibuat kenging 10 kane. Tahun anu kadua mah 5 kane sok aral? Sok aral. Sabaraha buntel bi eta tidinya sakotak lah. Ngan saukur 10 bundel asli kan saukur kurang baik ari pek tahun kedua 5 kane boki amek-amekan ari kitu nang manehna di sanes tah kodo iman kana kodo sareng kodar Allah teh kurang kadang di sapelekeun disapirakeun ampun ya tinggal ya sim kuring keur kikieuan ieu kusaha di ku Allah yang ditulis teh di sejaman ajali di kodona iya sagala rupi rengkah pola kurang teh terus dicatet terus dilaksanakeun disebutna takdir terus eta nerangkeun masalah iman anu menurut aliran ahli sunnah wal catet nadomanana we sawihan nu tilu tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin biqamah dalilul adami wa kullu man za alaihi adamu alaihi qad yastahilu idamu fausyur manumi taziki wa nukubil huri tahfiqi wa kusirat imanumi tasdiki wa nukubil wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bimuradi alhamdulillahirabbil alamin hiji deui 15 menit deui lah tamat ieu jawarta